Oke, lumayan. Rewasnya asli. Kuat 2 kali hari rewas. Abah weh. Orang dia arapalna AA nyebutna tong sok ngaruksak panggilan. Tah gitu. Ya, kita ditemani salah satu kontainer YouTube. Iya, Aulia Tasya. Oh iya, Tasya Aki salah deui wae aduh, ampun. Kurang pemasukan berarti wae enak jeung nu kamari dihijikeun jadi sabaraha hiji. Oh iya. Hah? Stilunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ka Allah subhanahu wa taala rehna urang sadina waktu saena tiasa sasarengan patepung lawung pamrok jonghok patepang wajah tiasa riung mung pulung bongkok ngaronyo kahaturan wae ka dulur-dulur da dulur hungkul di dieu nya pokona teu bisa di absen hiji-hiji ku muka sadayana wargi-wargi nu aya di cincin ieu sabudeureunnana saburing sapara kanca samarati keluarga besar Saiful Hajat ring-ringan ti Bapak Iwan kalih Ibu Heni. Oke, dengan ti keluarga besar pengantin istrinya Teneng Asti Aulianti anu parantos reng distrenan parantos mungkas alam lalagasan kana alam rimbitan anu parantos kenging jedona kanggo ka AA Saiful ti keluarga besar Cianjur. Aturan wilujeng bahagia kanggo kedua mempelai pamugi hidup duaan aya dina kabagjaan Neng Asti sareng Cep Saiful pamugi aya dina kabagjaan jeung janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Oke, kapun Adi Adarso panginten hatur salam tepang itu aya 5 tahun karka dia deui. Aya kene SNA. Kontainer juga. Langsung dibagiakeun panginten aya pamunut lagu ti Mang Yana ieu nya. Hoyong request laguna lalakon hirup mi HP terus waaka kirim waaka mah lain lagu meureunnan. Minta laguna ieu mah. Nya laguna mah lalakon hirup sareng mi HP
kirim-kirimna kanggo ka Baraya Bringka sadulur. Wow, aya Baraya Bringka. Aturan Bringka ditu, Bringka dieu, Bringka cincin, Bringka warung lobak. Yo, urang kesakeun urang kapayunkeun laguna pamunuti Baraya Bringka. Oke tiba laguna tiwa aka kanggo Baraya Bringka laguna lalakon hirup. Yo, aya lalakon hirup aka nyangakeun laguna tapi sebelum membuka disarengan ku reng-rengan Bisma Sanpitan disarengan oge aya pun Adi aya CS Ruhiat. Oke disarengan ku pengeras suara sound system audio sound chain. Mawa diri dina nyorang kahirupan anu pinu ku gogoda kana ati perih asa bingung pikiran Gusti nu agung bitulung asa aneh mikiran pola manusia komo boka rasa ngewa hayang puas hati ngakalan sateka pola najan tugena diri sumerang cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa lahaolah wujud abdi ngadoa yang akan kawan-kawan aka Pak Mugi lagu ya katampi kalian kabingahan anu mana wa aka mangga cobi kapayun mawa diri dina nyorang kahirupan anu pinu ku gogoda aya puas hate ngakalan sateka pola najan tukena diri sumerang cenah hirup di dunia ukur tunggara asal page kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa lahaolah ka Gusti urang ngadoa mawa diri dina jorang kahirupan asa pinu ku gogoda kana ati perih
asa bingung pipikiran Gusti nu agung nedak pitulung cenah hirup di dunia ukur tunggara asal pagi kumantung kanu kawasa ngajan diri nyeri perih teka rasa laha olah ka Gusti urang aduh cenah hirup di dunia ukur tunggara asa pagi kumantung kanu kawasa najan diri nyeri perih teka rasa laha olah ka Gusti urang aduh ada ya persenan itu dia. Oke teh hilap sim goreng ngahaturkeun salam kawilujengan ka sadayana keluarga besar nu aya di Cingcin, oke keluarga besar nu aya di sabudeureun dialah pokona mah sabudeureun di daerah. Oke teka kantun wargi-wargi nu ti Cianjur oke ti Curug Tilu nya ngahaturkeun aduh ai kontainer manjana beak ti karep euy. Ampun tinggi. Ya, reng-rengan Kang Ahmad Johan, oke reng-rengan Kang Nunu salah sawios konten kreator Curug Tilu nya. Salam baktus di Abah Adis, oke Bah Adis oke salah sawios di kontainer YouTube Natasha Kila. Oh iya Tasa, salah wae. Aduh mesti dipotong deui. Masih nyarengan Kang Wawa Aka laguna anu kadua nyaeta dina laguna Mi HP duka Mi HP kasaha tadi teda canepi ka dina mah. Ya. Lamun bisa tong di PHP-nya langsung ke dia Wawa Aka. Saparantosna Abah Hadi sage aya pun Adi aya CS nu tos teu birek deui di Tatara Pasundan nu aya di wilayah Saguling manjeunna salah sawios top skor wae dina masalah musik nila. Cingkin keur balong yang ka balong neangan keur Mas eleh wae. Incu apalin kenehnya tara kadige akina sakitu kedul ngarangkul aslina. Gitu. Oh ngarangkul ngewa. Ngagabrug apalin gini. Wis kelas hiji cenah dedek teh nya atuh sok. Ya orang kasakeun can kayak mun meunang cenah doakeun Abah sing menang saweran di dieu lamun meunang meureunnan ku Abah di pasihan ka Incu ieu mah bieu. Ngan lamun teu meunang mah meureun urang sangakeun we. Ka akina. Yuk, separas tanya kolong tengah waktu sambil persiapan para artis anu baris tampil oge aya CS masih kene petempikan nyal si abong di babaturan maneh nabeuh. Menta mik hiji atuh ka sound system. Era atuh Pak Iwan nempo wae ka di. Cek Iwan teh cenah si anggal ku ni abong. Udu dah yang panghulan. Karasawannya aduh lalampahan orang di tahun 2004 guys jadi tereh jadi aki aja. Ya mah di 2004 tapi kainnya juga dilake nih da incuan lengoh wae atuh dah. Genek maleuk jeung pulau ngawagu tepuguh laku hiliwir angin ti lamping nambah kingkin sumarama kaya diri japati oge teu sudahi berang tapi moalali nepungan jangjina sanajan
ieu jadina Najan ieu jadina pohon deui kalah ka adekana lalakon hirup deui eta bal tok direkam bal mi HP ieu cinta ulah rek disapirakeun ieu tresna ulah rek digegeleun nganukur anjeun saukur anjeun wayana nu baris nyorang dina kabahagiaan ganajan anggang tacan kasorang diri tetep kumati kaasih mimiti asik batuan angah beres ya lagunya wayana alhamdulillah ari ngaran Yana ai dina akun wa akanya mau ditanya atuh ke urang oge apa dia wa aka nyawer tara di tep we terus abah ade aya oke siap Raden bang siap mega nu geuneuk maleupneun jeung pulau ngawagu tepuguh laku hiliwir angin tilampi jembah kingkin sumarambah ka ieu diri teh ka mananya japati oge teu sudahi ber tapi moalah itu ku Adarso nepungan janjina hatununa asik mi HP ieu cinta Adarso anu bager ulah rek disapirakeun mi HP ieu tresna ulah rek digegeleun nganukur anjeun saukur anjeun nu baris anteng dina lamunan sanajan anggang daya kasorang diri tetep kumati kaasih mimiti abah ade lagi abah ade mi HP ieu cinta ulah rek disapirakeun mi HP ieu tresna ulah rek digegeleun saukur anjeun saukur anjeun nu baris anteng dina lamunan sanajan anggang tacan kasorang diri tetep kumati kaasih mimiti iya mau dipasikeun eta nuhun oh ceker budak nuhun wa aka nuhun bae lagu naon cenah heun lekana naon oh oh ceuk batur mah kadinya kudu nabinya bieu teh tuluy ka cak Adarso cenah oh nu hampir nyambung nu jeung nu bieu we itu enggak nah cenah nu bisa jeung angga sok sok
Mawar bodas di saya ngadukung Adarso karena mawar bodas ngadukung cair. Naon nu penting mah pinuh hedus gak. Bebasnya orang dia mah arapal yang jumlah hadis mah teu kudu-kudu itu bae ku esen ku naon ge. Are ku beas ge. Ku beas. Sok bah, sok. Sok. Abah-abah kita reunian di sini ya. Sok. Pemberian tahun kamari orang nabuh di dia nyari hati. Kakareker ditutup kudu ngeusan pan eta lockdown teh hari teh. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap taya tempat kerniuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing bah kapayun bah. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa horeang lempang asa ngalayang tianggana teka pikir tita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun sekali lagi Pak teka sawang tianggana teka pikir tita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun asik dengan abah-abah yuk kasepuhan hugul ya reug-reug ari kieu teh oh kaparayun ah sikace tong loba dihitung bah anggar sakitu entepan hugul entepan tong dipikeun kayak aya ngalengis ya siapa enggak apalah sikace mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang saepeun hujan angin dordar gelap taya tempat kerniuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing asik apa ada jamrut nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayang teka sawang tianggana teka pikir tita dina lamun bakal mere saweran ulah sok kahanap kabeh mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun teka sawang tianggana teka pikir tita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun sakai deui teka sawang tianggana teka
pikir kodok deui tita dina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakiteun mikiran pi panyakiteun. Atur nuhun abah. Ye. Wow, tadi mau turun mah diteruskeun bieu oge. Nah, moal rek hanjelu kadinya teh. Ulah lagu teh menang 20 deui atuh. Ulah lagu eta ulah. Untungnya. Ulah. Angga sok sedihnya. Mana? Lain lain nu ramena ibu-ibu ngadon maroro saweran ya. Lumayan lah Kak, ya mah demi keadilan sosialnya. Kumaha? Demi keadilan sosial anu moro dihanap khususnya anakna artos anu murah kana taneuh anu murah kana panggung mah itu milik perusahaan. Iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya karena di sekeliling panggung ini sudah digurat pakai kapur ajaib. Ya. Jangan. Kalaupun misalkan mengambilkan ya maro lah mun muragnya mun murag 4.000 2.000 ewang 2.000 kaluhur nu ewang kahanap. So, ya yang lagi di CS Ruhiyat. Kita bareng-bareng aja ya di sini ya. Oh, lah telik. Jeung saya nama abjang mun kumcan kan pakai asap terus. Tapi aneh itu Sony mah katulungan wae soratna pemoko di bijil. Oke, hiji tembang lagu ngalengi ciptaan Jack Udin. Ya, alhamdulillah lagu ieu viral. Dan teuing ka mana enak budakna si Udin ya. Ulin Cipisaro deui. Oke, sadajana para artis dipangker aya trio oke aya pun Adi bade nyanyi iring bingap pakaulan. Hiji tembang pangitanya saja khususna kanggo ka panganten haturan wilujengnya mudah-mudahan sakinah mawaddatur warahmah. Amin amin. Oke, tembang Kak, tim kreator anu di Curug Tilu teh nya. Kang Nunu oge Kang Johan tadi rasa. Ngalengis diri Kemerokok sana. mun inget ka anjeunna rumah sabdi nu nyeraikeun nana bisa nahan diri buka perina gusit patingkah anjena nunga nyeri ngalengis Itu nongannya nyari atau angga nongannya nyari kah itu? abi Bisik. itu surat ke masyarakat cincin kolot ya hasil karya Jack Udin. Sokan pade maroro sok acan Gening kieu rasana mun inget kana dirina ngalengis mun inget bukannya anak tapi naha jero pikiran dugikeun anjeun betegang ngalengis mun inget bukannya rina pangsadarkeun anjeunna pambenerkeun anjeunna pikiran di anjeunna kahayang di anjeunna ya Allah rumah sapi can bisa moho kenana sikat ngalengis diri mun ingat ka anjeunna rumah sabdi
nu megatkeun rasa hampura ampi teu bisa nahan diri ku kaperina ku sifat ka anjeunna nu nyeri sok ibu-ibu asik Gerakannya samakan. Kiri dulu, kiri. Sekali, dua kali. lieur deh Dua kali atuh. Kiri, kanan. And one, and two. And one, sok. Pegelinu. dan baik pabali teh geus kolot ieu ah Baiklah. Lewi ge sakieu ge juara kahiji kamari lomba tari. singkat atuh geuning ieu rasana pun inget kana Asik, ngalengis mun inget bukannya tapi nah jero pikirna ugikeun anjeun tega ngalengis mun inget bukannya rina pasadarkeun anjeunna pangbenerkeun anjeunna pikiran di anjeunna kahayang teu anjeunna ya Allah rumah saabdi can bisa moho kenana sikat ngalengis diri mun inget ka anjeunna rumah saabdi nu megatkeun rasa asik hampura hati teu bisa nahan diri ku kaperina ku sifat tingkah anjeunna nu nyeri satre deui nangis diri mun inget ka potongan abadi Sabar. rumah saabdi nu nyeraikeun nandang hampura anti teu bisa nahan diri buka perina ku sifat tingkah anjeunna nu nyeri buka perina ku sifat tingkah anjeunna Iya, beres. Moal anu wahtuneun murag di panggung. Soalna geus di kapur ajaiban tuh kalah mang nyarep. Dina ieu ge mang morokeun hungku sadi. Teu nanaon nuhun. Aya salat siban. Ya, alhamdulillah saya kabiatur nembel tembang nang alengis. Iya, budak saya tuluy joget wae nyawer acan. Tok. Hah? Domba kuring sia. Domba kuring bae cenah da inu ngamodalan atuh katong pedah ti budak, pedah budak orok nu menta teh digugu bere daya indungna. Lain, domba na leutik keneh. Tembay atuh dan leutik kudu leutik deui meureun. Dede. Ya, saha deh. Al artis ya sadayana. Dede iya. Salah sawias keluarga besar Bisma. Abdi atukang emu
Ridwan emang baca tinakanan. Aduh buat baik kangen. Aduh hati kabiruyunan. Aduh Bukan kopro. Bagiannya Tanti saged iya. Alhamdulillah tembang parahyangan kasangakeun. Oke. Ngaturkeun ujung sumping sadana para tamu ulama nu pamong sumping aturan ujung sumping ujung lengga. Ujung ujung bidangan nu parantos disayeukeun ke besar nu kudu maksud. Oke ujung memberikan dua restu kanggo panganten. Panginten babila pamunut laguna mangga kanggo para obos-obosna di payun. Tekagantun para canolik di dapur. Panitia hajat sadayana oge aturan ujung sumping kanggo ka Miss Meli Guslow. Meli Guslow. Awet ngora bener. Style nama Korea style lah. Gane. Ya, hati-hati sayang. Edannya meligus tau gedeng direk pencaknya. Setel, awet teh. Atos dong, Gustin Wagung karunya inget kudu emut karena kurungan kasep. Iya. Saya Tadi lagu lelege gitu tapi tenan naon. Berbahagia. Sok cobi aya pamunut lagu naon? Sareng Teteh Tanti. Oh, aya Teteh Gemoy. Elizabeth Suarsia. Tong caketing gelis. Lanjut. Bos, hayang lagu naon, Bos? Oh, hayang Jablay. Kayak orang mirarian barengnya. Urang ka Blok S. Lagu dah. Walapaleun Blok S teh naon? Lan. Bahtera Cinta. Siap. Neng Elizabeth. Iya hayang domba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wilujeng kangge para tamu ulama sadayana wilujeng siang kangge pengantin para istrinan pengantin cinjantan keluarga Serina Mawadu Waroma. Amin. Amin. Kumaha ieu putra saya? Putra orang dia. Mangga wilujeng di Bali Payun aya saha Meli Guslow saha? Haji Ius. Oh Haji Ius. Ibu Hajah Ius. Ibu Hajah Elni, alhamdulillah. Ibu Hajah Elni. Oke Bapak Ustaz. Bapak Ustaz di Bali Payun. Teh Erni mah biasana anu ungu ge sakieu geuningannya di karetan. Aman. Amin. Aya atuh amin. Dan baik datu kudu dipenta dan insyaallah. Sok. Tah, Ieu budak heula urang gugap. Lagu naon? Bos. Hah? Domba. Opak. Enggak, TR mah jokieu Noel. Ieu nu beureum. Kela tawa ka atuh acan ge acan laguna. Di dinya nya, entong di dinya. Laguna yang top ya. Patuhi. Oke, kembali nih sebagai besar aja tentunya masih untuk para tamu undangan yang di depan sana barangkali punya atensi tembang. Mangga, masih atuh di atas. Aturan sana spesial untuk gaduhan lagu. Biar domba teh dua, domba bikan dua dana. Ayeuna geus ngalobaan aranaga. Dulur anu di lembur, baraya anu di desa,
isi jadi fitnah, ulah turut campur sabab domba-domba kuring. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di parapan kukuring, anak lagi anu kuring. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di parapan kukuring, anak lagi anu kuring. Saha jaluna mana jaluna, saha jaluna jaluna mah domba anu asalkan. Aya spesial kudu lagu. Yuk kurang kali lah. Mama ingin tebus lah mama. Tadi. Aturan Teh Erni. Tiara domba teh dua, domba bikang dua nana. Ayen is kalobaan aranakan. Dibilang perayaan di kota, ulah kaget, ulah heran, ulah kaget kejauhan. Isi jadi masalah, isi jadi fitnah, ulah turut campur sabab domba-domba kuring. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di paraman kukuring, anak lagi anu kuring. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di paraman kukuring, anak lagi anu kuring. Saha jaluna anu iya, mana jaluna, Aya curu ngaji. saha jaluna. Aya Papa Bos. Domba, domba anu asalkan. Iya, kahatur Dede. Sok jatuh tulus dengan supaan iya. Kahatur Teh Erni sareng AA Bos. Haturan senam Mbak SR nih. Di dia ge teteh karetan deui we karetan deui. Di itu mah 5 nya, di mah hijinya. Wios Teh Erni, sok karetan deui. Ayeuna we ayeuna. Ayeuna. Cobi cenah. Nah gitu. Cobi cenah Teh Erni teh saya pemulut lagu Teh Erni. Baji ayeuna mah anu hejonya sagempok. Terus bisa. Nalangsa deui. Pada dinalangsakeun ieu cenah Teh Erni. Dinalangsakeun. Ya aku kan ini dulu yang hijau-hijau mah. Apa di gerang ngariung sok. Nya, teteh kosong kene dah. Gosong. Katu pertaumanan dari payung sadayana mangga bebeli ngagadon pamut laguna masih diantot. Bapak Haji gaduh lagu naon? Abi tos tekiat ieu rada ngarenyet ieu nya. Tina seueur ge teh ngadak-ngadak cenghar. Wah, itu Teh Erni. Cenghar, itu Teh Erni. Di lagu naon atuh lagu naon? Tapi cenah Teh Erni. Janji kamari. Oh, jadi kene. Oh, pelanggaran. Pelanggaran tuh. Dari payun manawi gaduh laguna pamun laguna mangga naon di payun heula. Satacana aya Bu Haji Erni. Leres. Kak. Bahtera Cinta. Bahtera Cinta, Kak. Leres pisan. Bade duit sareng siapa? Duitna sareng AA. Enggak. Kamana si Angga? Sareng AA, Abah Adis. Sareng AA. Bahtera Cinta. Sini ya. Duit dulu A. Iya buat ke masjid. Iya kembali yang punya lagu siapa? Bahtera Cinta. Itu kurang badak gurupuk.
Silakan yang punya lagu. Oh, pengantin boleh. Langsung dimainkan ya. Sang bumi mengintari matahari, merangkaikan waktu berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah, masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah, bauri dalam cinta. Pengantin. Bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuan nun di pantai harapan. Apa dia nyanyi ya? Kembali dengan satu teman spesial untuk pengantin. Ayo teteh nanya regan sana teteh. Batur gekan bae salam kabogoh batur gekan bae. Teteh pengantinnya sini dong. Tetehnya di audio aja. Koda ku tambahkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Siap. Siap dihabiskan. Ada bunah koda ku tambahkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengintari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku pernah berubah, masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah, bauri dalam cinta. Berlayar sang bumi menyinari matahari, Rangkaikan waktu tahun berlalu. begitu Iya, sakit tuh ngapi hatur. Kamana wae jangan enggak. Waduh, ngeleng. Kuataan memang gitu ngeleng. Oke, terima kasih untuk Raja Sawernya di sana dengan Sotombang ada Bahtera Cinta. Sekarang dari teman-teman tetehnya, Coba. teman pengantin Yang ada di hareup di yang ada di hareup, Yang di depan coba. barangkali gaduh lagu. Boleh, kita joget di atas, di bawah juga boleh. Yang penting Iya. tertib dan aman. Iya. Buat obos-obos keluarga besar yuk. Di atas rekan-rekan pengantin. Tapi untuk anak-anak peraturan tetap yang seperti tadi ya. Jadi Kumaha? di mana ada uang jatuh yang ke tanah itu milik kalian, yang ke panggung itu milik perusahaan. Iya, Terima kasih. betul. Perda berapa Iya. itu, Abang? Perda di tahun 2025 itu disetujui oleh Menteri Ekonomi. Iya. Karena di sini selingkaran Kalau- panggung itu udah dipakai kapur ajaib ya. Abang gimana kalau Bapak Haji dengan membawa satu gepok lagi? Pak Haji dong, asal pasti. murahnya di panggung terus. Oh iya di panggung, jangan ke bawah. Ya, jadi dua-dua ya, Pak dua-dua. Haji tahu kakak kok dong. Dua-dua Pak Haji, dua-dua. 2000 ke handap 20, 200 ke luhur. Dua-dua. Teteh barangkali punya lagunya boleh. Ini dari teteh pengantin yang sudah joget-joget dari tadi. Boleh teteh coba lagunya teteh. Ibu hajat, ibu hajatnya. Sebotol.
Saha. Jauh salah. Aat terengeng ngiring nyarios. Laguna gaduh lagu naon cobi. Teteh pengantin badai kapayunnya Bian. Kontainer dia Ini mah. saja. Dede yang disunat kemarin, hayu joget. Ayo dede kamar dia dede tadi kamu. Enggak cina. Ya kalau rasa. Ayo Bang, coba teteh. Kalau rasa yang ini ayah Oh, Pak Hajat. ayah sepuh abah. Sepuh abah. Gitu, pangersan apa Pak Ustad Oh, Udi Sahudi di Blok Ada. Parahyangan Kencana Bloka Iya. sana Ibuna. Itu salah satu Wilujeng sejarah Mancok. sejarah abah bisa ada di wilayah sini karena Oh, dari Pak Ustad. pertemuan dari Pak Ustad dia. Iya, alhamdulillah Gitu. ya Jadi Mbak ya. udah aku anggap bapak sendiri. Iya, silaturahmi Matakan ayeuna meluas. model ninggal anak di panggung, bapak dia handap. Moal mungkin bade uih jeung ngaleos. Iya, Wah. Ya ke anak. Ayo kamu jangan jauh-jauh. Biasanya yang merah atau yang itu ya? Iya. Oke. Ibu Hajat, tadi Ibu Hajat. Coba Ibu Hajat. Sok teh ini ah. Tadi teh teka daun, Asa naon? tuh. Dia di Payun, Manawi dia. Pokoknya nama diantos, Udah teh bisa. hajat. Iya, konten kreator dari Cianjur masih ada. Masih. Ada Kang Nunu, Kang Nunu. Iya. Jeruk Pilu, Enggak, Kang Johan. harus bisa. Di atas seneng kapal payun. Sabaraha we lah yang Mohon kreator atuh. di Cianjur. Iya, barangkali dolarnya sudah Iya. dicairkan ya. Kayak gitu. Dibagi-bagi rezekinya. Daur-awur. Di Payun tak can gaduh lagu, Pak Haji gaduh lagu naon atuh Manawi nuturkeun wae. Nuturkeun cenah. Nuturkeun wae acan. Pak Haji mah Ibu pas nu paling pangkar kumaha? Tos emot-emot padami. we, emot-emot basa di ditu laguna. Janji kamari. Iya, udah, itu. Ayun puntang. Ayun puntang. Basa di ditu teh. Eta we. Naon ha? Nalangsa siap. Kunaon? Oh ayun Kunaon puntang. alangsa? Tuh. Ya, ingat tosan Bapak Haji. Laguna lagu Pak Haji. Ayo kita kasih lagunya ada apa? Pada janji kamari. Siap, boleh. Atau naon? Pak Haji pada janji kamari pada ayun puntang. Naon we? Mohon wae lah. Ibu Hajat ayo. Ayun puntang sana yuk. Yuk. Iya, Bapak Haji dulu. Hilap abi namina. Abi emut kan iya nawe gepokan. Bapak Haji ayun puntang. Baraha 2000. Tekeng dituker-tuker. Bang dituker-tuker. Yuk. Pribadi dagang reker. Kabur. Bahajat, bahajat, bahajat. Asik. Aduh. Teteh pengantin, ayo. Aturan di sini pangantin. Sikat teteh pengantin. Ayuna puntang ngabari dari ayun bang ngabari dari siapus mah kudu dia ayun sinyai mah ayuna rep sarema sing berlama ayun ambi lila bari ayun puntang lila bari huda sinyai mah Silakus ayun-ayunan Rep sore nang masih berman Pengantin. Masih spesial pengantin. Masa? Ayun amin lima bari dari Ayun raputan lima bari hudan Semah kudu di ayun Silakus mah ayun-ayun Karosan dari cantik. Lila bari jari Ayun puntang lila bari hudan Si Agus mah hoyong di ayun Si Nyai mah hoyong di asun Rep sore mah masih pereman Asik. Cabut dong. Labut lagi, labut lagi.
Mami. Maju nusan Resna Mangga ya. Iya Pak. Ada teh nu payun. Mana minta saya pamul laguna cenah cantik. Cobi lagu naon? Mana ini teh? Ding 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 ding. Iya, mau nut laguna Mangga aturna nganggo di pali-payu. Terus nyata lagi kayak ke keluarga besar si AA Cenah panganten oh mangga. janji kamari. Boleh. Sama saja. Gak mau. Boleh AA. Iya, janji kamari pamut lagu ti AA panginten bade duet ya. Betul. Kintun-kintun kakek kasaha AA. Aya cenah samat-samatna di balihan payun. Rekan pakaulan di keluarga pengantin. Sejak pakaulan ti keluarga pengantin. Pupusna harapan diri cinta urang pirasat aya nulian anjeun masulaya pinuh sandiwara anjeun pindah rasa setia zati pagdelas hati hateruhan pas tetap bulan estu ngantos anjeun mulan. Siapa yang mau ke depan boleh. Gelising percaya sama Satria tu bulan bentang saksina ajak agak-agak mengajar lu dipicinta tukar mari tekung singkat ganti pada kelas buanci tapi dina soca puncak jadi doa cinta orang salamina Mana janji akan mubahalah mana sepak karubi hari ayo bena mana abdi ngati siang muni hore ngan ukur mere harapan na gunung moal matak jadi kabentuk lega sakara teu bisa megankeun rasa eta janji asa utuna gelis tu bulan saksina tu bentang saksina sumpah janji tuki ka akhir dunia bulan saksina bawa beda hati orang kening di
cinta sejati. Ada Wahajarni asik sikat habis. Aa Bagas mau kesini ya? Enggak. Rindu. Ada cenang cantikku. Asik. Mana nanti eneng Ubah ubah gelang mana sikap sumpah neng ubi hari atas tapi ganti siap wengi oreng dan ukur mere harepan sikat habis. Luhurna gunung madak jadi ke Bandung Naga sagara teu bisa magat kerasa. Eta Allah janji neng ada sautuna bulan saksina du bentang saksina sumpah janji nugi ka akhir dunia bis macan bina. bulan saksina bawa beja asli urang gening ditungtung carita beta denyarengan ninggal berkata ubalan ukur ka anjeun kirinan deun harapan dumugi Gusti iya gede Ali asih urang sejahtera hiji aja obana obana Dibakar diri ukuran tu jadi cinta sejati. Terima kasih atas atas Abah Ate. Ini teh tadi tak ada harewas lagi ke teteh. Ada yang ingin berduet lagi cenah. Ada yang ikut kaul dari keluarga besar ini mah. Tapi katanya teh malu. Pengen di bawah. Oh gitu nggak bisa harus di bawah. Ya pokoknya mah kita sanggain ya. Ada yang kaul cenah. Mangga. Sok anu laletik caralik. Sia. Aya mimpi terindah sanu bade kaul teh saha? Ada yang mau kaul tadi dengar. Iya mana? Ayun putang weh heula. Oke du kaul mah. Hah? Iya mana? Anu bade kaulna mana? Sok. Can aya, kewe lah. Anu bade kepayun. Ya sora teh gandeng si Raden insyaallah ketus maghrib. Mananya anu kaul teh tadi teh? Hah? Eta nu kaulna di mana? Korban nyawa abdi. Sah. Neng Pina, iya mah Neng Pina. Demi cinta Neng Pina ya. kanjana. Sugante arek satia. Gusti. Adi iya geningan. Hal
Tapi tak mati. Muringkang. Jauh napanya ukur nyeri bulan jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa reunian ya kan? Gede milik Iwan dipakaulkeun nu Neng Pina. Kaca jelema teu dagang. Kaca jelema. Heula manta apal. Tak apa. Ibu Abi minta biadai asli. Bismillah ya. Sayang-sayangku. Bulan dirembogan baturan abdi nyorangan rasa kesepian ya pandangan bulan bulan abdi tulungan tega putih anjir setia si gorengnya tanah tinggal kusoca anjir anjir di dua rasa barang-barang korban harta korban nyawa abdi rela demi cinta kawan sugante arek setia habis sadar diri tapi cinta mati jauh kebanyakan ukur nyeri bulan bulan ku jadi saksi tarik 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 hiji dua tilu hiji dua tilu opat lima genap tujuh delapan salapan 12 tilu lima tilu genap. Ayah cenah. Pengantin, hayu sini. Ini ada si ibu, cepat sini. Bisma cantiknya Haji Dudi. lagi. Wah, hayu. Bapak hajat, ibu hajat. Hayu di atas. 4 5 6 20 17 tilu lima. Come here sayang. Sikat Abi. Tega ku desaka anjir setia sing horengnya tanah tinggal ku socat anjir anjir dua cinta Bisma Cantika korban korban
kabar? Itu dulu. Tanah. Itu kamu reuni dulu ya. Ini 2.000 4.000. Reuni dulu. Hai kakak. Apa kabar kau? Iya. Alhamdulillahnya dina dangat ayeuna sim kuring tiasa nepangan sadayana. Ya. Ayeuna sarua gede. Didinya mah artis teh aya nu mayar, kula mah male nu mayar. Eta mah beda lalakon. Neng. Teuing. Hayang ayun puntang. Mana tadi Teh Yus? Teh Yus ka dia Teh Yus. Meli Guslau. Awet ngoranya sainget urang asa anger gitu, lemut. Ay urang ngagedean wae. Hayu. Bapak hajatna liwar ti tadi unta gingking. Bapak hajat mana Bapak hajat? Liwar Bapak hajat mah. Pengantin hadiah pengantin. Pengantin, saya tidak mau tahu ya. Ya, saya tidak mau tahu ya. Ngabelaan cul orok ya ka dieu. Atuh jeung saha? Jeung uangna. Heuh, ai tempo ka urang heuh. Imunisasi DPP. Bener modus. Pengantin, Pak hajat. Sok ka dieu. Gerawurkeun. Naik. Ka dieu pengantin. Ayun-ayun ambil lila berenjeri, ayun-ayun puntang lila beribudan. Si Agus mah menidi ayun, si Nyai mah ayun-ayunan, si Agena meli beremah. Ayun-ayun lila berenjeri, ayun puntang lila beribudan. Si Agus mah kudu di ayun, si Nyai ayun-ayunan, Raisa rela masih beremah. Ari Ece geus lila teh nyanyi. Abi mah teh kaul. Oh deui. Lila berenjeri, ayun-ayun puntang. Deui, habis Ben. Aya. Terus. Kan mari nyanyi. Oh, Ayun putar lila bari hujan. Kudu di ayun, ayun-ayunan. Raksa rima masih beremah. Abang haji sorban bali kali nama Kang haji lamanya Akang haji cuma gak cari Akang haji ulah dikareupel wae atuh disimulukan sok Akang haji ngantri. sorban teh kali miraku ya hiji kali nama kasih Bu Haji Akang Haji Bu Haji Erning tuh bari nyanyi bari nyawer eta mah teh Haji mah nya bari nyawer gaso mondok gaso panjang gaso ngaroyong ka jalan najar sono
ngajak kemuan. Sikat adi. Pak Haji na cak kamayu. Ayah haji geningan. Apa dengan sangkan? Diwakilan oleh Bagas. Cuma 3. Kita lagi. Keponakan aku ini keponakan aku. Bukan apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lagi ya Bagas. Jazakumullah khairan kasiran. Kang Haji sorban balik balik naka jika diri Kang Haji gunawan balik ulah kosan Kang Haji dan Akang haji sorban balik nama Kang haji dan jelama Kang haji sumangat cari ulah osok Kang haji jangannya dari dai eta kasok panjang sonaran yang kajalan sono mondok sorongan sono pangan di jalan dai sono mondok sono panjang sono royong kajalan sono mondok sono depan di jalan sikat ayah lagi Bagas asik. Oh, pada mau saweran cenah abdi mah. Kalau kaca bisa pecah, kayu juga bisa patah. Tapi cinta tanyai tak akan pernah berubah sampai tua. Cintaku takkan musnah. Aya kene. Oh, mesti ngulukan. Cintaku kepada Akang tak seperti sabun mati. Apabila sering dipakai, makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci ke Akang. Sahadai pada kamayun, sahadai sa. Ah, adik. Ayo. Ayah kene ratu sawer, ayah kene ratu sawer. Ada dia sawer. Haji. Ku jual baju celana itu semua demi nyai. Aku rela jadi kuli demi nyai. Walaupun Michael Jackson ganteng, anggap Ricky juga ganteng. Tetap Misi murah. ganteng agak. Korban harta demi nyai. Aku rela korban nyawa demi nyai. Kalau kaca Bisa pecah, kayu juga bisa patah. bukan nyai. Tak akan pernah berubah sampai tua. Cintaku tak akan musnah. Sini. Bu Wai di sini, di tengah. Oh, aku mah dah emang biasanya di tengah. Ya, Iya. sini si adik. Ada diteraskan? Kis. Bis. Iya, turang mangga, turang dulu aja. Pada diteraskan, abi 2 acuk dah itu di handap. Ya, abis mah dia. Nya, acuk Ya, siap. Pak Hajat puntennya abis mah da ieu mah nu kaulna betahan.
Nya ieu mah cologok pisan. Wayahna da nu hajatna baheulana bebarengan jadi seniman teh seueur pisan. Punten nepangkeun. Naon? Aya naon? Aya salam. Sok. Siap. Pagiteun alhamdulillah hatur nuhun kanggo sadayana aya pun lanceuk tepina pagiteunnya aya pun anak Cepraden Alhamdulillah. Di mana dia sekarang? ada di pinggir.